naon mah dan? Iya yang cai jo euy. Dilebak saat keur mopok. Nah, habat di teang ai maneh cai segede-gede kieu atuh. Oh nyeta jo sidik aneh urang eta cai sagede-gede kalebak teu nepi ka sawah. Cigana mah aya nu bahruyan. Wah, tong ke suudon. Teang heula papai heula bisa kacocokan muning. Pemetak di teang ge mun bisi kacocokan ku eta muning. Tuh, bae atuh kitu mah teang heula. Heueuh ari main nempo yogut teu. Boro-boro jo kan urang mah di sawah tadi ge saban poe itu kamari ge. Biasa ge panjang jadinya. Heeh, matak urang nanyakeun ge sugane panggih. Tuh urang teh. Tapi kita keun bae lah. Sok we tuh rek nangan nan mapai cai mah. Urek nangan yogut heula nya. Heeh. Oh, kada jo. Tuh bisi di ditu tuh muningna keur ngarengkol teang ieu. Anyar nempo sahanya ieu mah kudu dipecaan si Ogut ieu mah ieu. Pasti apalin si Ogut mah ieu. Nah, bae ah. Kek. Ning bade ka mana, Neng? Eta bade kalebak, Kang. Naonna? Bade kalebak. Oh, panen lobak. Astagfirullahaladzim, Akang bade kalebak nah mes-mes panen lobak ari Akang. Oh, gitu. Kitu naon ari Akang. Naonna? Ah, atuh lieur bade kalebak heula. Penghasilan eueuh aya mah euy. Proyek eueuh. Pergerakan eueuh, padahal dari siap-siap senjata ya. Senjata naon selain? Wah, Naon eta? Atuh nu kieu teh selain. Si hayang apal ieu teh naon? Senapan bambu. Bukan sadanya. Nah. Naon? Si Bali kitu ah. Kenan kitu. Cicing, acan. Deui acan. Keman ajaran. Sakali ewang. Oh, biasa we. Aing sakali mana ewang. Cicing. Lain mah. Mun si bos mah wah teh ceurik si bos. Rek nu kieu. Wah, ade. Teu kajaran maneh, jang nemak rana bisa teh? Bisa, sok. Kamana ieu ngarah ieu? Tuh, kitu kana manuk. Aduh, main tembak wae ieu mah. Tong main tembak. Ieu karena si eta teh anu pasatila anak buah si Ahmad. Si Ahmad Bisi penasaran urang siksa. Untuk ka dieu eueuh wae. Atuh, kena tong main siksa wae ieu mah. Salah urang ieu mah. Tong main siksa wae, Bos. Si lain anak buah si Ahmad teh anu teh heula digalai ku aing. Penasaran si lain. nu kamari eleh teh ya. Oh. Gan aing rek meunang anak buah si Jai Ahmad teh. Galai deui wah. Ayo. Aing si lain keheula ya aya Bos Ahmad. Bisi penasaran si lain. aya pidueun. Si lalapkeun dia harang. Arek mah neng. Biduiteun, mayan yang jajan pas duit. Ah, Asli mah teu ngabohong. Bersahabat meuning Pak, musuh-musuh teu rame ah. mun wadul ku aing diluluh di dinya. Oh, sekalian Ayak ku aing. dia. Asli ieu mah asli. Mayan. Sok, Asli balik. mah pidueun. Kieu pan ente-ente kamari nyaksian masa jajah gelut jeung si Sogut teh. Tuh, Oh, ogut anu teanganku. anu musuh teh ya. Oh, Eta pisan. terus kumaha? Ya ayeuna mah kieu mending ge pan ente-ente ge boga masalah jeung si Ogut. Heeh. Uing ge same uing teu ngeunah kamari kuat nepi ka babak gerur taduaan jeung si Sarjo. Ke kamari pan geus ngidak sawah, ngurak yang neulan deui. Ayeuna mah kieu, Mak, ku dewek dibere proyekan ieu nya. Pokona mah masalah nu kieu mah gampang. Asli. Asli ieu mah amun sila laing aya kawarani eta oge. cilaing ngahina. Oh, sering kang hina wae, kaing jualan teh. Lu tong kawa kamara-mara wae. Bos, urang mah ieu mah piduiteun. Buktina mana? Buktina Gampang masalah duit mah, Bos. Nu penting ayeuna mah barang gawe heula, proyekana dijalankeun. Sok susun strategina kumaha alusna. Pokona mah nya dewek mah teu hayang nyaho eta si Ogut jeung si Sarjo. Kudu babak pelur deui. Kumaha sanggup teu? Gampil masalah eta mah nu penting mah aya DP-na weuh.
Oh si lain. Ada nggak bohongan? Bohongan. Pokoknya mah lamun ngekei si Ogut jeung si Sarjo geus babak belur. Pokoknya mah cair dibayar anak ongko. Oke? Kumaha deal? Anak ieu randa anyar. Aslina si lain. Asli. Mun wadul ku aing tingalikeun. Bener ieu mah asli. Waduh mah urang luluh ke duaan. Oh ku aing. Mun sanggup. Sanggup nah, Oke. mangap. Si Ogut atuh nu kitu mah. Bagus. Siap. Kami ka ditulanya. Awas mun bohong Tapi siap. omat hiji deui nya. Naon? Ulah dibejakeun ka guru kuring. Camat. Heeh. Amanya camat. Keur guru. Ada randana nu alus. Halus pokoknya mah nya. Omatnya. Awas ya mun bohong. Ulah bebejak ka Awas mun gurunya. mun bebang awas ku aing. Lumayan. Pasti moalnya si eta. Waduh mun ngabohong mah urang teuleumkeun di dieu. Umuan Duit, duit tanah. kamari. Neng Siti bade ka mana? Neng Sari ieu teh leres. Asa kalinglap kieu tiasa wae Neng mah bade ka mana ari Neng Siti? Ka dieu we abi mah. Bade jalan-jalan sumpek di bumi mah ai teh Sari bade ka mana? Nembe bade ka bumi Neng Siti abi teh. Hoyong ninggal si mama kumaha darama? Alhamdulillah daramang di bumi ai Neng Sari ti iraha uih ka dieu. Kamari sonten uih ti Bandung teh. Neng Sari ayeuna damang. Alhamdulillah saya. Neng kala Neng Siti. Naon yang kenal? Ya atuh panterang Neng Siti oge kan. Jadi tekengeng rencangan. Oh, rerencangan Neng Siti ieu teh. Biasa atuh meureun kenalan. Nya, Mangga we bade terang nami nama nya tuh abi jajah Neng. Neng Sari. Oh, Neng Sari. Tenang, pokokna mah Neng Sari. Pokokna mah sakampung Cikonang mah tos terangeun tarusan ke Neng Siti. Tuh, sawah jajah mah ilikan, lalega. Mariwang Neng Sari mah lamun jeung jajah. Sawah, bumi, pokokna mah taroskeun we ka Siti. Sakampung Cikonang mah jajah mah tos kasahur. Kumaha sok emut-emut. Jajah ieu. Terus nu jaja eta napi nu rama. Atunya sami wae atuh Neng Siti ya. Da benten atuh cinta mah moal kapeser ku harta. Memang ye Neng, ari cinta mah emang sih naon teu butuh ku harta, tapi anger dah itu aya nu kieu mah anger teu main cek akang mah daripada ayeuna Neng ye nya. Ayeuna aduh pokona mah kudu teh heula atuh. Neng, aduh, Neng Siti kayak heula eta wartoskeun. Neng Siti, aduh, ieu mah wakacing ngaleos wae eta jeung Neng Sari deui. Neng, gagal euy. Tapi pisan eta Neng Sari. Pokona mah heuh wala dipikiran si Sari eta. Tangi di mana maneh? Teteangan tadi kurang kejak ngurak. Jo ngurak-ngurak. Piduiteun euy dewek teh boga duit papang nama ieu teh. Kudu neangan pencairan atuh. Apanan ngurak oge menang belut. Jual jadi duit. Gampang. Tadi orang pengen awewe sih. Awe di mana? Tadi mana ya euy? Pokona di bawah ditulah deket Mang Duyeh asana. Gelis ya Bun. Awewe saha asi lain jo. Gelis-gelis. Di kampung urang mah pan geus eueuh deui atuh. Saha asi lain? Gelis pokona mah kayak geramun tangih urang di eta pokok tadi teh. Ngarana tadi teh pokok. Di urang mah eueuh deui jo awewe mah. Udah ku sakti lain teh apa ngaranna eta? Sing demi Allah teuing. Tadi teh pokona orang teh kenal teh rek ngaliwat. Pasampangan jeung awewe eta. Mun maneh apal mah teu jual hayang dibawa ka ditu ka Balai Nyungcung. Kala ari si lain ke mana jo? Rupana rek ngajak maneh tadi dia rek ngajak ngurek neangan di belut orang jual.
Jadi duit. Ayo tuh Kemon. Hayu. Kumahanya beri angkat-angkatan teh hujan kieu. Nih teh jangan bisa potong-potong aja nu ngalewatnya Gusti. Beli bara ringungnya. Aya keur teuing tolongan ka mana? Reng, gerak. Ah si lain. Itu awewe nu diomongkeun kamari. Mana itu? Rana teh ya. Heeh. Bisa. Eksekusi atuh. Ayo atuh. Neng kamari teh ya. Nah, ari akang. Neng Marni. Reng, Sugan teh samang kamelon neng duh. kareueut atuh. Efek teh dodol. Dodol. Likat jiga na we. Kenalan heula atuh. Mau kenalkeun atuh man. Sok, Neng. Ngalan heula Neng. Ngalan naon kitu? Moal. Sieun galak. Ge. Moal. Wah atuh ya mah. Neng. Bagus. Itu namanya Abi Marni. Akang tahu? Kang Gareng teh ya. Oh iya Kang Gareng. Areng. Pokona mah nu nyepeng di dieu. Oh gitu. Bisa nu macam-macam mah. Jawe ka akang. Oh siap atuh kitu mah kan. Ayeuna neng teh status teh single, double atau ganda campuran? Si lain juga main bola wae. Aing ieu aslina, Rana aslina. Asli sok tanyakeun. Geus oke mah bagian Gareng atuh. Atuh da man nih ke doi we mana mah. Tuman mau bercinta-bercinta atuh man. Yang lain. Bah cuman emang ke doi we mana menikah. Baiklah ngerehan soulmate. Sok atuh. Man. Nah, si lagi. Perempuanan. Nah, atuh. Si lain teh ini heula atuh eta ngartian. Ini ka itu. Siap. Pan bagian Gareng atuh si teh. Oke. Cigana katinggana ieu duh. Neng Rana haneut cigana mah ya. Hanut si Akang. Puguh bada bala-bala anyar ngagoreng hanut. Duh, cigana mah aman ieu mah ya. Cigana ya sameureun teh. Bisa naon ari Akang sok beleguk euy teh. Mana karapnya des teh. Naon-naonan ari Bisa Akang. kumeureun kadap mah. Nah, teh mah ana haneut keneh cenah. Ngawur wae anyar des teh. Gelis-gelis kuatu kanyurungkeun. Teu katingali yeuh. Aduh, akang kuatika kasep yeuh.